Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamiarsa, wilujeng patepang deui sareng Raisa Terang Sukmana dina acara Warta Sunda. Warta anu baris kapindangkeun nyaeta aksi parampokan di kantor jasa tiket pesawat. Aksi parampokan di kantor jasa pangayaan tiket pesawat di Jalan Buah Batu nomor 24 eta nembe di Uninga ku salah sahiji pagawe kantor. Kira-kira tabuh 7:45 menit dina waktos eta panto kantor teh parantos dina kaayaan kabuka sareng gembokna nu geus diruksak. 3 komputer anu eusina teh data-data nu meser tiket sareng panerbangan pesawat tos leungit. Akibat ti kajadian eta, tim panyidik TKP ti Polresta Bandung Tengah langsung ka tempat kajadian. Diperkirakeun aksi eta teh dilakukeun dinten wengi ku cara ngaruksak besi sareng gembok. Palaku oge sataacana ngaruksak internet di luar kantor sangkan leuwih gampang ngalakukeun eta kajahatan. Nepi ka ayeuna patugas teu acan uninga kana motif sareng tujuan parampok eta. Lantaran keur disalidiki ku Polresta Bandung Tengah. Rupina sakitu warta anu parantos tiasa didugikeun ku simkuring kapayunan pamiarsa sadayana mugi ieu warta janten mangpaat kanggo pamiarsa sadayana. Wilujeng tepang deui dina waktos anu kapayun. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.